mulai siang wengi oh lale lale jaga ka sebab pangabaktos Gusti muga katapi kalian kapigahan ini. Siya kumaha ngomong tuh gajang-gajang teuing. Supados tereh. Tereh naon? Tereh gajihan. Salukan batur-batur. Boros bes. Beres bos lain boros bes. Kajang teuing. Punten. Go. Hey my brother everybody. Come here. Come here teh. Let's go. Teu ngalalarti. Come on. Komo eta. Kesindang iye. Ka dia. Naon? Ka dia anjing. Teu ngalartieun bener. Heudeuk. Si goblok. Aduh anjing juga teh moal ka dieu. Aya si ieu mah balik anjing. Moal balik aya si ieu mah kacau. Tadi nama aing teh hayang rine, hayang nyantai hirup di dunya teh. Eueuh beban pikiran. Datang si ieu mah kolesterol naik deui da ieu. Naku naon atuh? Naku kunaon pan nyaho anjing budeg. Jelema ieu teh pan teu ngadenge. Buat teh kayak nama cager. Nepi ka kiamat jeung moal cager-cager. Da ceulina di beton juga goblok mah. Budeg anjing budeg gitu. Moal balik. Ketika aing nanyakeun, saha nu maot anjing? Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Geraja bisi majarkeun bohong teh po. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti ditarima. Kulan tuh cek aing oge budeg. Tong dijawab Gusti percuma kacape-cape. Mending meser obeng. Gernaon obeng rajok ceulina tuman. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti ai ditarima sia teh. Naonana iya. Mulain kita nanyakan ka aing minta tulung geranya nanyakeun geranya ke ngalieu ka aing Adik henteu. acan belegung atuh kela iya geranya ayo jangan malu-malu aku menunggumu ayo tuh usik ti hulu tuh iya cek aing ge merong. Ya merok. Aing mah apa sok lalaju YouTube. Aing teh apalan atuh aduh anjing. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Iraha. Naon anjing iraha sia? Lain iraha sungut sia bau bangke teu sangka teuing. Alhamdulillah ayeuna teh rek panen laja anjing. Ngiring binga atuh sami jeung abdi mah sagedap deui teh panen jahe. Eueuh nu hubungan jeung jahe. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke lain bau jahe. 2 hektar. 2 hektar alhamdulillah ayeuna mah nya kakara dicepkeun alhamdulillah insyaallah meureunna bulan-bulan ka hareup panen nya naonana sumuhun itu jadi maneh malaja malake lain urusan laja jeung sungut sia bau bangke
aya pun bojo mah dirorompok di jauh-jauh nanyakeun pamajikan tina jahe eueuh nu nanyakeun pamajikan sia goblok sungut sia bau bangke insyaallah pun bojo ge bade ngiring manen ke biasa da abdi mah berdua saja nya alhamdulillah nya eta da jahe mah komo ayeuna wah karusum kieu mah jahe mah dipikar sepisan jahe merah lah tah eta bener jahe naonna Sumohon nya bulan oh bawang mah teu temelak bawang abdi mah teu nya biasa we dari bawang mah kedah dinu ieu atuh bawang loba cai da ayeuna mah komo lah heuh halo do naonna Sumohon hampir 4 bulan hujan bulan tuh gini di imam maneh ke eueuh cai sarua keun antep yang ngomong sorangan si Ajik dah naonna masih we Ajik amin mudah-mudahan sing engal hujan urang teh da da ku cai mah bulan cumohon butuh pisan ku cai mah kumaha oh Gusti ge kaholodoan teu sangka teuing sami abdi Gusti hampir saminggu teu mani moho bulan sumohon kitu we mani naonna sumohon mani teh kitu we ka tatangga jeung si abdi mah mani teh nya kadang-kadang heuh kitu we pun bojo ge ka tatangga manina naonna beas mah aya meuli bulan sumohon ti warung naonna sae mangga insyaallah bulan mah kitu hiji-hiji lieu teh eueuh nu nanya Ajik kabina-bina teuing sia teh diuk Ajik bulan teu ngomong tah kudu teh ngomong mah dengekeun ku sia tah dengekeun tah hakan ku sia tah goblok Gusti nu agung wayah kieu geus aya amulan jigana ieu amulan teh mau pasien mentret bau tai hitut aing Ajik sia teh satengahing marga tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang kang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan